Salam kasadaya ibu, kasadaya kaum yang pilih ayah kalepatan aku ngatana pialitina segala rupina dunua mau sakit anu ya saurnia tandana panjang ya singi sabra sabda saur niratan dana panjang sinlihing sabda wala bakti teningasi ya teningasi ya kangasih aja kekarangan
Rebang-rebang sinandak layang kang kiri wis rebang sinandak layang kang kere kawis pinuncap lambangan ya ingkang lambangan wala salin gentur kang tinutur gentrak kang cinarita gelis kang kapiwarti enggal anu kacarios ngawiyosakeun kawontenan nagri Dwarwati di pusir dayeuh Meralaya Sang Nalendra Prabu Batara Krasa Manusati ti Sing Wisnu tugas para juata para sangat tugas yang ngotipati jadi pengaman dunia Sang Nalendra Prabu Batara Kresna Wawangi remagan kian Patih Udawa tungkul kamari keludat nyembah narimang sabda ajrih ningali pamor Sang Nalendra Prabu Batara watek wantos dudu wong samanea kingkang sampun saciduhing metus sakecapi nyata weruh sadurung winara marganipun kagungan pusaka gambar lupianogan songkala gunirah kang ngandika ganang protengtang atra klayan pertelawatek wantos ratu linuhung Kakang Udawa coba pada tutup pada kahisi masing parang kan tupino damel kaula numpung Udawa kaula yuk sumbang ngahaturakeun samaputi ku hanyuk pansingan sabaha tak terima tering kana orang kieu simpul pergi hati pun teh masaka ya oleh nanti tebuminanten Purwadarbe kaluputan muga ulah kirang baru senadyan haku mengkatan kaping 3 pemilanipun serapan dengan kesahani mali dateng kaula Patih Udawa wonten kasakang punapa jilaranipun boten enten mali kang diajeng-ajeng siampun dalu kejawi timala siapa jenengan oh bangga memang eta dari pentaku kaula di malam sebenarnya saperkawis kaula teh negerakeun rasa syukur ka kersana dat Gusti anu kagungan urang sadaya rehing manusia anu aya di alam dunia wajib syukuran ka mantena ari pangna urang kudu syukuran ka mantena kahiji bongan dititah di malam kaduana urang rumasa kumaha rumasa yen urang hirup ka alam dunya teh nepi ka apa rupana koneng apa rupana beureum ngarasakeun anu paha kanikmatan kagungan Gusti sabab sahubungan jeung ayana katerangan yen manusia mah ukur gagaduhan saliring dumadi saengkak jeung saparipola manusia teh kagungan Gusti di malam di dalam hari rumasa yen kanikmatan anu geus karasa kurang teh geus teu ka itu bujang hingat ti taun ka taun bujang hingat ti bulan ka bulan ti minggu ka minggu dalah ti poe ka poe kanikmatan pangeran teh geus teu ka itu nglobana di malam kanyataanana eueuh kiceup nu kapikeun eueuh renghap nu kaliwat nganu harti ieu ka nikmatan kagungan pangeran teh tamih deui Kakang Udawa
tak gitu kedua syukuran mua pati-pati orang gubrak kadunya upami teu aya cukang lantaran nyataning Ibu Rama atuh sawadina dina lebah di urang syukuran ka Ibu Rama anu parantos jadi cukang lantaran urang gubrak kadunya kurunyung gening katerangan yen Gusti moal ngahampura ka eta manusia lamun eta manusia tanpa menang ridho hampura ti indungna jeung ti bapana ari nu asli na pisan mah eta basa teh panghampura kagungan Gusti teh moal tumrap ka eta manusia lamun eta manusia henteu pindah tina laku lampah salah kanu bener tur tadi barengan ku ridho na hampura indung jeung bapana deui kamaha guru anu parantos masrahkeun diri ka rohani jeung jasmani sabab naon hukumna ati manusia teh poek poekna ati manusia lain keur akang wungkul lain keur budak angon wungkul dalah para dewa ari ati nama poek ari anu bakal bisa nyangan kana ati manusia nyata dening ilmu atuh ilmu anu jadi obor na ati manusia geuning ilmu teh kurunyungna ti guru pamungkas dumasar kana ayana kaula jadi raja di negara atuh tetuna negerakeun rasa syukur ka sagenap lapisan para instansi boh ka sipilna boh ka militerna boh ka para jawatan tekantun ka tokoh masyarakat anu parantos masrahkeun bantuan karena paha kaprayogaan negara akang rumasa yen jadina negara merdeka tur luasa ieu teh lain menang akang pribadi tapi menang sarerea hasil gotong royong komo suku upami inget kana lampah anu parantos kalangkung para pejuang anu sami korban dina mangsa ngarebut kemerdekaan negara lain saeutik para prajurit anu mati henteu kurang ulah dia bala tentara anu korban pabalatak dina medan perang ngarebut kemerdekaan negara nyawa kadikeun kasalamatan pikeun ka rahayuan anak incur bakal datang jeung merdeka nu nyata mandi getih leres sanes sakedik anu mati sun eta tapi katega ngorbankeun tanaga pikiran pati perlu mah geuningan dugi ka kitu nya tadak pikeun nebus kemerdekaan negara atuh ayeuna urang di mana parantos merdeka urang teruskeun perjuanganna dupi berjuang dina alam merdeka kumaha nya eta ngeusi kemerdekaan leres ngeusi kemerdekaan negara ku jalan urang tingkatkeun tina sagala rupa pasoalan anu saluyu di mana boh dina agamana cing nepi ka bener-bener agama teh sabab ari agama teh nya eta hiji aturan garapeun makhluk keur ngatur akhlakna manusia eta agama teh sangkan manusia ulah rek sakama-kama hirupna leres pisan anu matak dina lebah di rinik-rinik ngulik harti sing harti ngawincik diri lamunnya kana raga sing apa dasar agama teh nu jadi agaman hirup keur manusia ari hartina agama anti riweuh tara kacau setiap agama datang kakacauan kedah lolos setiap agama datang kajahatan kedah musnah setiap agama datang korupsi kudu dibasmi alus tapi kunaon ari agama datang tiba heula kajahatan beuki loba nu korupsi beuki meueuh rupina ieu mah salah agama salah jelema lir ibarat jukut dibikeun ka doma jalu jukut dibikeun doma teu daek nyatu da domana babadug wae hayang kabikang eta jiga nama norek jadi ieu teh manusia teh tigubrakna teh tina tilu fakta hiji tahta dua harta tilu wanita timalan teu kurang-kurang jelema anu dordar para sea alatan harta perebut warisan ada tina wanita teu kurang-kurang para pemuda anu sri tusuk dibelaan kumaha melaan awewe nepi ka jauh-jauh ka pandijugjug boga kawajiban oge nepi ka cul panayaga jeung sajabana
nu puas mata teh ngeprokan gitu. Ayeuna tidak tata teu kurang-kurang jelema nepi ka dibelaan korupsi pikeun ngahontal tahta. Jual naon? Ngajualan sawah keur ngahontal tahta. Tapi di mana-mana geus kaancikan tahta eta poho kana teu mah wadi. Timalan. Teu ngingetkeun kana modal anu tadi. Menang jerih payah teh kumaha? Meureun karasaeun jerih payahna manehna neangan ilmu teh batur oge di mana-mana anu naon harta kakayaan anu kahakan ku manehna teh teu karasaeun yen eta teh neangan untung bari jeung disaluhureun penderitaan jelema anu liar. Yang genah sorangan teh hayang untung tina enteng teh di mana? Tah dina lebah dieu mah urang tingkatkeun agama teh yai. Di mana sae? Teu kurang-kurang ayeuna jelema nepi ka dordar parasea alatan paham. Cek itu kudu kitu, cek ieu kudu kieu bari jeung saagama. Ceweng teh. Ngan ku ayana beda paham teh da geus kieu kanyataanna urang mah ulah nepi ka jadi laknat tapi cing jadi rahmat anu utama. Iya. Rapih teh ya. Cing repeh rapih kapan aya katerangan tadi oge urang teh kudu ngahiji antara kesatuan jeung persatuan. Iya. Imbalan. Takuhal eta. Kadulur-dulur anu satuhu baraya anu satia geura tepikeun ieu amanat kaula menta supaya tingkatkeun tina kaamananana. Sabab loba contoh komo di nagara astina lain ngomongkeun batur ieu mah nyaritakeun di malam. Nepi ka rakyat sakabeh ngomongkeun ka pimpinanana anu harti meureun ieu teh moal nepi ka kitu lamun teu patongong-tongong antara pamimpin jeung rakyatna. Alasan ieuna na ieu mah indah. Anu matak di lebah dieu pamimpin teh kudu bisa kahiji napak sancang. Kadua kudu bisa nerus bumi. Katilu pamimpin teh kudu bisa ngapung. Dupi napak sancang teh leumpang di luhur cai. Lain urang leumpang di luhur cai napak sancang teh nganu harti pamimpin teh kudu bisa napak di sakabeh golongan. Imalan. Jadi teu aya pemilih sistem dirinya. Imalan. Teu beda urang kanu jadi anak kanu gedenya ku gedena, kanu leutiknya ku leutikna, kanu awewenya ku awewna, kanu lalakinya ku lalakina. Kanu bodohnya ku bodona, kanu pinternya ku pinterna. Imalan. Kadua pamimpin teh kudu bisa ngapung, anu harti pamimpin teh kudu ngabogaan cita-cita anu leuwih luhur. Imalan. Katiluna pamimpin teh kudu bisa nerus bumi. Imalan. Anu harti pamimpin teh kudu bisa neuleuman ka hayang rakyat naon ka hayang rakyat dina waktuina. Gaya deui ka hayang rakyat mah anu katinggal ku kaula. Naon? Ai subur makmur mah parantos ka penaknya kantun adilna teu acan walatra ieu teh. Eta jigana mah. Imalan. Margi adilna mah masih keneh dibawa ku manuk jigana. Iya. Di toko adil aya tuh. Timalan aya ge di toko ning ngajeblak adil nya teh. Heug takuhal eta atuh kurang walatrakeun ini waktu ieu. Patok takang udah timalan sakitu. Sabab sakumaha parantos ngangkeun ku kaula tadi. Rakyat di negara astina dititah gotong royong ti popolotot, dititah kerja bakti nyalelengir, dipentas sumangan ku kulutus. Tak ulah nepi ka kitu rakyat teh cing sadar beragama, sadar bermasyarakat, sadar bernegara. Gimana? Lir, bener. Barang nuju sempa kayaanana nyatana guneman satur di salabating pagelaran Jawi karaton negeri Dwarwati. Sapraptane pun Prabu Baladewa kairing rasi kombayana. Anu dina waktu eta sumpingna ka dieu nyata-nyata bakal nguningakeun rehing di astina aya nu ngamuk teu aya sanes Gatotkaca. Malihanan dina waktu ayeuna teh kursi karajaan nagara parantos dilingihan ku Gatotkaca. Halayan eta Gatotkaca teh ngaku ngaran Batara Surya Pringga. Disarengan ku Astra Jingga Dawala ayana di nagara Astina kitu kayaanana.
atuh para Kurawa dina waktu eta bubar katawuran teu aya anu mangapulia nandangan kasakten Gatot Kaca. Oge dina waktu eta Gatot Kaca teu aya widi ti Pandawa. Wah eta Prabu Baladewa sareng sena ti nagara Amarta langsung ka negeri Dwarwati. Kresna ulah kaget. Sarak kenal lagi ya. Anak gayo. Ayo, kamu. Kakang udah. Naon eta di luar? Ih, aya naon ieu teh? Kamu. Kresna. Kakang Prabu Baladewa. Ulah kaget. Tangali. Linge. Aduh, geningan Kakang Prabu Dimana? Pindah Kakang udah. Aturan rawuh Raka Prabu. Ulah karet kesa. Sareng saha Raka Prabu. Diuk. Tepino damel. Yuk sumbangan ngahaturkeun semahaturan rawuh kaula pun Urawa. Diuk. Pangapunten Anger. Aja. Paman, aturan rawuh paman. Ditampi nuhun Angerna, lawas aja. Anger tiwas naon paman. Aduh, cari mau. Saya. Kaget kun nerakan ningali dan nerakang sami yakin Kang Samia pada jajar denera pinar kesenian tuturunan mangkuti Sunda sawawatah apa eta kasopondok
becangjeng serang main disindiri wirang awak no genteng